paling nyicing ke budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya yang naon sambar janji balik pesantren ngomong-ngomong yang naon umur sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantap make samping geus itu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah palingnya kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu nama tah eta palingnya sakitu satri salap tah demo na teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mah kula kan geus basantren ye di dieu tigang mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohim mah pinuh ku katauhidan mah mama tugas mah ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masyaallah mah Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka mama eta santri balik sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu tarekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah udah kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah tekan heunai make salaf mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam shalawat sinareng salam ya dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus ka kiai-kiai setempat khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi salah Kiai Haji Subandi hampura loba kasalahan nu lain kiai di kiai-kiai nu kiai asli di lain-lain nu tadi mah lain nu teh oge ka para aparatur pemerintah
Alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan orang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah, di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, Bung ka ditu ieu cek kula polisi ge jelema." Cek emang jelema. Jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua, jadi polisi modar, jadi masyarakat koit sarua kabeh. Kiai ge paeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kene terkurung ka suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat, dipaksakeun dia moal bisa. Jatuh pada hari Senin, Senin Salasa Rebo, ngahenen karasa jero. Maksudna lebaran Rebo, si masuk kaju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Quranul Karim, urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui. Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah
eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan bunuh Ibrahim. Maehan cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah. Dak sorananya nama kosu cerik mun urang ngadenge. Ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na. Aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar. Terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah karim. Lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleman di beuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimrene gewe. Ya pada jepretan lah, dijepretkeun cet blek kana seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei seuleuh, awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda iis meneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser kuari ge lamun anu hees ieu kateulihan Nabi Ibrahim ge kuari Nabi Ibrahim. Masya Allah kari di samping hees sare tatangkalan jara radi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget, ieu baja apel, ieu baja jeruk. Tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hees, di padang hees eueuh. Komo tatarina Allah mah atuh eueuh bae geus. Nah ieu ge khawarikul adat teh. Termasuk min jumlati belah kencai mah ieu. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa, Masya Allah. Dan bantak kuari sok diwirid ku urang Cisoka. Kaki Wahab gamenta coba ge. Ki Ato, Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji. Wirid ku Ki Nurjaya. Langsung nyekal seuneu, tutung. Tutung. Udah jalakeun ka kula. Ngawirid aja teh khusyuk. Masya Allah. Haji Pendi dibere deui ku kula. Beuh. Kuari ge buukna putih keneh. Eta teh urut ka beuleum. Tadina beureum baru putih. Bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge. Sakudur awak putih kabeh. Tanda geus tereh ka ditu.
Nah guys, kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet. Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak, kadituna 50 juta. Sabar tahun enta sih. Kaburu parae. Di Turki, Masya Allah karim. Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria, Syam. Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria, ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH data tuntun nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiaina teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu jadi jurig. Mantek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia sama. Aing mah toser doang. Polisi memang tiba heula jadi juri jangan mah, TNI jadi juri jangan mah, emang juri negara jangan mah, atau kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acakan. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai, asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinyana teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insya Allah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun larang sadan.
rarang sadat kiai baheula nu asup ka Golkar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuari anu ngadukung PDI wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin maksudna agama ieu mah agama urusan kelanjutan dirina pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau Kinurjaya ieu naon au cau tolol au Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau au hei kiai cau au nah barang kukurang geus diservis wari bisa nyana cau horeng nah ieu Ki Subandi geus diservis we cau Ki Wahab mah wari ge cadel keneh lauk nya mah eueuh masalah ngan agama cadel urusan negara pasehat urusan pembangunan istimewa urusan agama cadel iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi masya Allah karim telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep na tanding ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dia ya ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon kana solear kabeh komo ieu raja solear ieu mah ngan pada ubuntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari waduh kasep ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayat ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep imimiti tarangna halisna irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu panasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuk beungeut haji peni lapar bae lapar malah keluar peureup masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda
lain hese deh cak urang Jogja wah geus leuwih ti hese teh berarti teh dina hudangna masyaallah teu daek mandi pugu ngising calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun henteu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak letik di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk daek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi masyaallah nu mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model. Impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain masyaallah tak kiai teh daekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg teh kiato. Ki Amir ternyata saya bagi blon Masya Allah kan kok tukang mencit kulit dibawa kunyana hulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana hei ayo kumaha lalakona Masya Allah talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam
aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun pepoharaan teh ieu sedekah. Mandi ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik. Diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapakna, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil banam. Abah tadi peuting ngimpi. Ngimpi naon abah? Anni azbahuka. Abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza tarok. Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah. If'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb. Pokona mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak maningan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil mangpaat Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama ilunan jeung kiai ge pamajikan geus dohokeun. Nu mantak geus dohokeun atuh geus mangpaat lah. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ya bae. Bah, kampak leutik ya bae. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikan motor bah, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial da orang Cisoka mah garoblok. Pohon Cisoka. Sial naonan cak abah. Heh, pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, ieu bae. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang.
nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ya mah naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak kararia amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajigana anak orang jadi kararia bogan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola mah kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang deureus keneh sakieu mah ye nu bener tungtungna nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap Pak nya nama paling ge nyicingkeun tilu mau marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambargan sia balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu na mak tah eta paling sakitu santri salap bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan haju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka dituna urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri paling sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus haji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abi teh hayang sugih sanupang sugihna Allah penta kanupang sugihna abdi hayang gagah sanupang gagahna Allah penta kanupang gagahna abdi mah hayang kuat nupang kuat dasa Gusti Allah penta kanupang kuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah suka Gusti Allah Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun
la ilma lak ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tetep ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti teh kolam Muhammadun datang ka bab ibtida bae poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae atuh geus beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeut inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakanya bae tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa tak di Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka Rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salam titah dipencit nurut mudah-mudahan urang dibere anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan urang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan urang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya rabbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapi geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapi minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya
geus indit ditinggalikeun ku Siti Haja. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masya Allah kan. Ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimakna bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna. Masyaallah kari. Nomor kadalapanna besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah teu nanyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah kari eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol ke iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu mah sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol bae dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teh meureun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna
kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ya malain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga balik di Panggang eta Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam ieu hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerahan ka ditu salaki kulama nabi nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya angkap ke dipencit teh naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina ya Allah ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki balik jam 12 ke atas di mana ngariung rada lambat acet Masya Allah kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapana bapak rusak tai dek percaya kumaha pemajikan kan jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bela ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda aya anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula Nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillahi Allahu akbar tarik kalhut tarik dekat tungkulkeun kadap teterah cek Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillahirrahmanirrahim tarik ka luhur
kenceng kahandap genis teterak sama sekali teterak. Udah kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah, coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu peso ke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma sak buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu dak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha. Coba sekali deui bah ieu pencipta nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng. Can lempeng ieu mah tauhid ka Allah manteng na pohara. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui. Falamma begitu kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ka anjeun gantian Ismail. Masya Allah kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho betah gorenganan maca betak kiato teu nyaho dongengna tak kuari we nyaho gorenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar cek kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadeudeung anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita na disebut shalawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da salat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Weh eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet dur-dur pet. Ai koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah kayak koret merepet mah tatangga teh dibere anak teh dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet. Ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teh dibere anak pamajikan teh dibere nyana ge hayang jajat menta contohna sieu itu kan merepet
dur-dur peta boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa ja eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut ya Allah ya Rabb. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji aja pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu gorenganan ngabagina teu akur buntut ka imah cenah ceker imah hate imah hulu imah cak tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah kitu aya di Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheul lain haju maraca syahadat pugunya nana ge subuhna kieu teh Allahumma hidina cak anakna bah emang duha teh loba omong dia atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat aja leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kirasamna di dieu di ditu abuyana bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatanana meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi artina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi ta'ala jadi alhasil salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presidenna ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakatna tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol
nu mentak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia geus disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah ieu urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah. Panjang urang menceritakeun tentang tsumma istaqamu datang ka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah dituna mah jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah subhanahu wa ta'ala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha. Mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah cintana urang ka para ulama cintana urang ka para aulia Allah urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu ya Allah hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma iftah lana futuhan arifin ya Allah wa surna ya Allah ma'hum yaumal qiyamah bi zumratihim yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.